Bangsat ieu kunaon antena teh. Kudu di sinetron anteng-anteng rame. Pusing dari dia mah. Ieu wae. Arai mana. Kemana men? Kenaon atuh teh siga jurik jarian wae. Antena. Keluar antena kitu mah. Teuing kitu wae kudu ganti kitu parabola. Ganti atuh da mah gablok duit berenang ha. Duit di mana ya ge kerengan gawean? Oh, urang ada kasih dasep heula. Gen butuh duit gitu. Heeh, yang kan jual doma. Budak gering can bayar sakola anjing. Bawa duit. Heeh, itu Geus mah ngilu urang keluarkeun doma ge. Geus ngilu mumpung proyek kan. Ngilu ka mana sia teh? Proyek kan urang pokoknya mengilu Ngilu kela proyekan naon? Kayak dicaritakeun we ke aing mah teh anggar di kanang doma. Urang rusuh euy. Aing mah teh anggar di kanang doma. Anggar. Sing ngahina anjing kanang doma. Oke aing mah astana atuh teh sia teh, ha? Bisi we ieu mah. Bisi naon? Bisi kanang doma. Kanang sing ngahina wae kanang doma sia teh. Heeh. Kewe lah urang ulin ka ditu nya. Heeh. Yalah, naon? Tahulah udut. Anjing aing sarabal ningali beungeut maneh teh tadi. Udud wae pusing Gawat. kita bangsa urang teh. Keloreng. Gitu. Punten. Kang Ano. Dia Bray. Adio, kali muka ada. Dia. Yap. Dia ya. Ya, kontennya Kang Ano. Mangga. Sama nih tak. Ieu rencangan. Jelema teh sanu. Hah? Kumaha jadi teh? Tah, Kang Opak ieu. Gaskeun. Kieu jadi Kang Ano abi teh di ditu teh aya nya maksudna mah lain tatangga lah. Jadi keluarga ari si jelema eta teh. Jadi kumaha nya si peditna teh kacida pisan gitu nepi ka aya tatangga atau nu butuh naon misalkan sakitunya geus izin gitu ka si jelemana keukeuh we teh jelema pedit pisan. Di dia boga ieu kan si keluarga eta teh aya naon sigana mah teuing rekamana gitu nya. Kayak bakal eueuh tah. Kumaha lamun urang jeung si Guti jeung Kang Nano urang asup ka imahna ya sugana aya barang naon kagok lah ieu mah. Nah, isi ngajak ngabangsat ka aing. Si mau kita mana wae. Atuh sok kumaha tadina kumaha gua Lain masih juga pak. Naon proyekan-proyekan yang ngajak ngabangsat ka Masih aing. juga pakeun kitu. Kumaha sok nu fokus teh jelaskeun ana. Jadi apa kan ieu nu imah rentenir di ditu Kang Ano. Saha si Abang Siga Rantang? Heeh, nu nyusakeun jelema teh ngan. Mun tiap nginyeum teh segala rudet. Segaran tenir. Jadi ayeuna teh ngagarong teh imah si eta. Heeh. Jadi hasil nanti dibagi ka anu kurang mampu. Tah, bener eta geus. Jadi Nah, amun kitu urang panuju. Ayo, iraha Ayeuna wae. Ayeuna. Heuh bener Kang No, bisi kaburu daratan dit kamari-kamari teh ningali arinit si Garantang. Heeh, teh ada si Abang Siga Rantang teh. Mending ayeuna kaburu daratan deui. Mas ayo atuh. Ayo. Tong dingkan ke lah. Kalem. Rese. Barang nu berat, karena nu berat berharga. Padahal buru-buru. Ayo siap.
bener berarti dijual sabaraha berat kieu. Dah, ya udah. Woi, bangsat euy. Woi, bangsat euy. Dia tunggu euy. Dasar bangsat, mau sial siap bangsat, aduh. Poho itu karek diajar ke motor teh, gak ada rebut. Kalau untuk busruk. Hilang kan? Tuh capek, dia lah. Mau udah kelabu. Nyara Rigi, aduh. Tuh jika kebon aing mau motor, aduh. Cek menang naon wae jarahan ayeuna teh. Lah urang menang ieu gut, DPD gut. Cek dinya no, sebut naon wae. Halus tau DPD-na euy. Oh, ieu mah tinggal dijual, mahal dia. Cek dinya naon. Tadi dinya naon? Magicom ieu mah jang nyangu lumayan. Wah, naonan eta mah tuh. Cek. Karampang kieu. Iya. Tah, nu di dieu tinggal Cek, berat euy. kieu tah. Anjay, ai mana? Talking Eh, bukan. iya, Emas Wak. ieu mah, emas ieu. Eh, barang berharga ai mah di dinya atuh. Tah, ai di dinya. Ai jeung naon? Coet. Coet. Ieu beratan mana jeung ieu? Iya jeung ieu sok coba. Sok. Ieu tah. Ieu. Enteng kieu. Iya, sia. Oh, berat. Teu berat ditakokeun sirah mah. Ini sirah. Ai Itu tadi yang kan naon ieu? anu matahan segala rupa barang nu berat. Maksudnya teh lain berat coet di bawah oge gitu. Asa serba salah. Bae berat oge, berat teh, tapi berharga teu. Mending ieu nya sih Yang kayaknya. mending kana ieu bisa dikilo. Aing bener. Aing asa serba salah hirup teh. Aing geus nurut teuh tadi pan geus panjang kitu. Yang penting mah berharga we pokokna mah. Ieu mah berat tapi teu berharga. Goreng. Payuna naon we? Goreng berarti. Goreng ieu mah teu kapake. Geus we teh gubuk jang naon eta coet. Mau kapake ieu mah. Oh cupat gaul jeung urang mah. Tong diajakan deui lah. Moal lah mah bae gitu. Mawa coet. Serba salah aing mah. Enggak selama mau payu dijual ke jangan. Jangan rujak gitu. Geus lah anjing tah. Si awas mun ngarajakan aing Tah deui yo. gubuk dah, gubuk dah. Coet na gubuk dah. Ya, wes sarung teh jangan naon lah. Mendingan ieu gut lah bawa banget. Tapi jangan rujak lumayan ya, jangan ngalotek ya. Babetkeun lah. Gitu. Jangan rujak. Berat. Cep. Pada ke mana tuh Acep teh? Datang ke Lebak. Ditinggali-tingali juga nuker baluang gitu. Oh, justru kitu tah urang teh. Rasa disalahkeun wae kitu asa salah we kaprah teh urang dina sagala pagawean gitu. Emangna ya naon gitu. Oh ya urang teh meureun boga pagawean tiap urang dilakukeun asa salah wae aing pusing tah. Aslina. Ieu mah ngabejaannya. Sagala rupa nu geus murah ganutan mah geus teu berharga. Oke, tuh tah. Geus teu berharga. Oh, tah yang ngobrol lah tah lah atuh di dieu. Atuh enu mah waktuna salat asar atuh. Tah kadenge teu sora adan. Sok atuh tungguannya di dieu tuh. Lain kitu urang bebarengan ke masjid. Ah, jadilah keur baluang tah dah. Di dinya. Yang geus satunya. Heeh.
Segala rupa nu geus muragan nu taneuh mah geus teu berharga. Cek si Ustad ge segala rupa nu geus muragan nu taneuh mah teu berarti. Aing kudu nurut berarti cek omongan si Ustad. Ya cek si Ustad ge segala rupa nu geus muragan nu taneuh teu berarti. Cenah. Aing nurut. Durukan kieu. Astagfirullah. Ari jang nano eta nuju naon? Hei si Ustad, iya Tad. Popean ieu marurag ketebak angin. Nu taraneun. Ieu baju saya ieu. Udah popoean. Nah, buat diduruk. Apa cek Ustad? Iya. Cek abi mah nurut cek Ustad. Sagala rupa sana nu geus muragan nu taneuh mah teu berarti. Dak ku abi geus pulung duruk. Ik atuh. Anu, Eta kudu nyeri, bisa nyerna papatah. nyeri eta. Jadi nu diomongkeun ku urang teh cenah heula ku otak. Sasar salah aing mah tuh tet keur urang teh keur baluang ayeuna geus nurut cek Ustad. Ayeuna salah keneh wae. Teh boga otak teh. Tapi pan urang geus nurut Ustad. Aing asa pusing ih. Nya geus lah da sagala rupa nu geus bau durukan mah geus teu berharga sarua eta oge. Barang nu berat. Barang nu berat manong geus ayo sia. Sagala rupa nu geus muragan nu taneuh mah geus teu berharga. Nya geus lah da sagala rupa nu geus bau durukan mah geus teu berharga sarua eta oge. Aduh. Itu aing asa bau durukan kieu. Cek si Ustad ge segala rupa nu geus bau durukan teu berarti. Sudah hirup aing mah.